jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan aun maneh enak kulakan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak san ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuah saya bacakan aja tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datang nyana ngawirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 deh can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah padaju capek temantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 poe 7 peuting wirid geus eueuh sakali eueuh geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun ada eueuh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus tereng geusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng kuari jetilo tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh ku kuali teh capek saca kurang tuh karasana ku aing puguhna mah aing kapangijing kuntilanak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel, beki nikmat, beki lazat, beki indah. Sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah. Tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaran. Aya kanikmatan. Moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan. Beres. Di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin teh jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan aun maneh enak kulakan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak san ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuah saya bacakan aja tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin
Coba atuh begitu disilsilah, waduh, ilah hadratin nabi pas tak diwirid, masya Allah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridan nahju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa gitu rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya ditutupkeun tah eta siga ada ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunia ieu mah sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entak komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku bae ya aku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ket tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung ya mencara engke naik kapal nyana jadi kenek abawa masyaallah loba cerita-cerita tuan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca tuan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah aya nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi tuan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali tadi tuan Syekh kabawa bae di mana bae tah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang mah nyaw aing nyaw kula teh baheula mah teh hasana sogol ngadenge aing mah asyik aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan ente cara kita coba hadiahan pribados ceble tau apa situ hadiah begitu lah coba ke hadiahan aing ge cek orang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu mah tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan datang ka tuan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub berombani walan dulu kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiber deh kayak yang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub berombani
tuh jadi ya dia waliullah bakumaha gitu masya Allah. Aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya jadi Abdul Qadir wali cek yana sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek yana tilok naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh Tuhan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah moal numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berat teu nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nu sasakula becak kuda salila kura sehat dah nyok udah ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ih ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngabeurateun kanyan wah nya babawaan nya tuan mah nyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye dedekeun ku maneh dedekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda didelegeun we kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak ya percaya masyaallah kakarak percaya aju nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah atuh mun kitu atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cek kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsana mah aing waduh itu makan ku Tuhan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok aw jakna kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atulah nyaho jakna berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya lamun biasa bae teu pati jeger teu pati jeger hampang lamun komo biasa hampang mayit kos keur hirup da bae. Nah, hayangan kuda nu sejen, kekeh hayang ngomong ka Tuhan sekula yang ditumpakan sakali becak yana teh kumaha. Tumpakan karunya teh akan ku sebab hayang jadi karunya. Numpak kadinya. Nya da ge usah diset bae geus numpak tancan. Cak kuda entos. Masyaallah teu karasa nempel-nempel aja atuh nganggang. Nganggang ya lamun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus mah ka ditu kuda. Nyana. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna atuh dihika himarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atuh depan himar mah gagah labatan kuda himar mah
Tapi unggal numpak gitu baik di lahun atau di punggu atau di dia. Satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atau di dinya bae si jalega keneh. Besi berat teu. Hah? Besi berat teu Nimar. Besi berat teu. Pan meureun ditenden di dieu berat mah akur. Ditenen di pundak atuh ngaberat mah akur bae jadi dijadinya keneh. Teu cekeuna besi berat teu ditenden di dieu mah. Teu kaharti cenah tuh. Besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna, ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akur berat henteu. Pan bisa teu mun hayang nyaho cekeuna kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel, tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel. Can kaharti. Teu nempel kumaha cekeuna teh. Lamun ieu babawaan ditenen ditonggong himar, karasa ku himar berateun. Tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun. Panjang tuan. Panjang tuan ge meureunanan akur berateun henteu. Pan bisa henteu pan kula mah teu nempel ka himar. Ah, teu kaarti. Manya teu nempel. Ya, hayang dibuktikan. Kotek. Himar terus we lurus. Imam Abu Yazid kieu besilah. Kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid. Sakieu jaheul. Tah, matak ge. Kula mah lamun numpakna naon babawaanna ditenden di pundak di dieu. Sebab naon? Kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula. Masyaallah. Nu mantak hewan teh harayang. Harayang ditumpahkan ku ahli Allah mah teu karasa. Lamun ditumpahkan ku si eta mah merod. Asal endeg geus kikian bae. Geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae. Emang kuna aing capek mah si eta. Encan nanjak encan naon aing geus kesangan. Kasiksa aing. Tak beda. Tuh gitulah. Cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk. Hewan tengah berat, hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel beraten karunya karasa kudirina bahwa mun aing nempel bakal beraten henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah malantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkat nak beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang can beres urut nyuguhannyana urut mawa babawannyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urutnyana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah i urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya aya nu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajeun teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza dzukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri sikti maleta nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten
tenang perasa ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunah sebab aya hiji muridna milu jeung Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sebenarnya dengan murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ke Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala zabi ribet geus atuh kieu betul ayo ya cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu keubal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balikna nyan mikiran balik balik dah kula dicekelan deui mah masing-masing balikna mah ada tepara jasa masyaallah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadeuleu capekna karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun masyaallah jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta manji mun capek jasa geus sia di dieu we tungguan pokoknya saya balik los di dieu tungguan di dahar mau los balik terus bae paneta ngaranna jayomkeun teu geuraheun kan kana teh masyaallah jeung balik waton teh bareng ayu geus teu kuat bae bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun ari nyaritakeun ahli Allah mengeunaheuh Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting nya mau tungked tek cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah wah ieu bangun aya gubug cek sare di gubug tungkedna ditenden beta di lawang gubug tek nyana sare beuti gudang ngan sumur turun ke handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh masyaallah horenganan hulu orai calangap gitu imah jadu tadi teh horenganan masyaallah cak saya naon jadi saya Nawawi teh hees diletah orai ingan ngembol cak yana teh ingan ngembol ayeun biasa orang letah orai gitu pan eta lain lalagan atuh lamun si eta mah sarenya geus tinggal wala-wala tah mah tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg belep masyaallah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun deuk baca maka wali mah yen batak atuh teu sieun sadajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan aduh pan urang mah neuleuh orai leutik oraina ge nang tangan wah
orang itu nang tangan ke urang lagi lupa namun lupa Monggol mah cek orang itu sieun sia ka aing encan di kuburan sia orang sujaul akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lumpat ka mana sia ayo sia Jerman tengah zakat engke tah sujail akro cek orang ngomong orang ge nyaun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dek lumpat ke mana leg-leg sia orang ngomong orang ngaleo eta pan urang masyaallah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi masyaallah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh ya luhurna lencos getihan urut nahan tah tek kataha cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah ceuk teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran moal tungked dieu heuh sia orangna leos masyaallah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alagan waliun min auliyaillah kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mau tuh ieu hebat kandang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang tutup ke istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol teh dikamangpaatkeun mah geus ulah kitu tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi berarti kan aya unsur-unsur lepas gitu teu beres teu tentrem jeung wali mah tentrem masyaallah wirid ge ieu cenah kurang ulah saeutik mah ulah mingpang geus minggir deui bae kawalianana geus eueuh henteu ayo terus satungtung aya manfaat ngeunah nah ieulah urang poe minggu ulah ngajakan batur abeh gede daharna urang geus urang bae lempengkeun ka Allah lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah lempengkeun ka wali Allah libatkan diri aing endek hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah emang kumaha deui anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah wali-wali Allah syuhada di akhirat surga nu sakicep nu sakilat anu lumpat nu hiber blor ka surga apan potongan karya ieu potongan naon ieu kredit aya di nyana bunga bank aya di nyana HP diceuli ge aya. Masa ka sorga potongan kieu. Asal ieu mah ngagejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Tah, urang ge kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dekana ka sorga. Para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah pemimpin wali Allah berangkat cak Kangjeng stop ieu rombongan sa wali-wali Allah keula
ulah wakal mementingkan sorangan maneh mah di ditu geus jelas istana geus aya bidadari geus nungguan kenikmatan geus aya tah tulungan tah ayo coba cah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh jangan ya Allah ya Rabbi para wali mah teu meunang syuhada mah geus diheula ka ditu para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu teu dibere mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus diheula tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh cuman ke mana aing mah neuk milu ka ditu ka tu Abdul Qadir emang sia wauh aing mah osok milu baheula teh haol-haol bae mah sia aing mah henteu milu ge aing mah jauh dahar sia henteu aing mah dahar ge sia mere komo mere mah tah ieu di stop ku Kangjeng para wali Allah ditah neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganna eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we atuh aya di dinya bareng kadeuleu oh iya ya sip cek planse ya oh iya mah teh ya tah sangaran ya aja pendek ulang ada tuh ieu di bukuna eueuh ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ya di exit ya. Nah, urang lamun inget karija kan indah jasa. Mah enggak wae teu percaya atuh Allah saya itu jeung Muhammadiyah. Urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di wanakibna araya. Masya Allah karim. Indah amat ketika manehanana milihan. Ayo ka dieu. Urang geus aya di dieu. Salah. Ya Allah ya Rabbi masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang di dunia urang tentrem di akhirat urang kabawa mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ka aku muridku para wali Allah leuwih